Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pesan ti Syekh Kopi Waroko Al-Kaleri alias Mbah Malakayangan tentang hukum rokok. Aya pesan ti Syekh Kopi tentang rokok sareng ngopi, keur perokok nu sejati jeung pikeun nu beuki ngopi. Kopi ku parejeng yapi eta bogaan harti, turut tumut harti pasti kitu harti ceuk Syekh Kopi. Rokok eta pi ilmadi ruqyah masdar ngajadi, mubaran harti cek santri dibenarkeun ku Syekh Kopi. Keur anu osok ngarokok kudu apal hukum rokok, lamun hukumna teu nyaho mending eureunnan ngarokok. Hukum ngarokok teu aya dina Quran jeung hadisna, hasil ijtihad ulama eta ngantukeun hukumna. Aya tilu sakabehna hukum rokok ceuk ulama, haram karohah duana jeung ibahah katiluna. Haram kahijina tapi lemahna dalilna, ikhtilaf para ulama teu ittifaq sadayana. Nu dijadikeun alasan ruksakana kasehatan, komo rokona murahan, mun dirokok batuk-batukan. Batuk rejeng paru-paru, sesek napas bau buntu, serangan jantung geus tangtu, rokok matak membunuhmu. Nu ngarokok bakal pae, nun teu ge bakal pae, sararea bakal pae, ku ajalna eta pae. Keur nu beuki ngarokok mah teruskeun sing istiqomah, kade keur anu tara mah entong nurutan maneh mah. Rokok aya manfaatna najan loba madaratna, itu anu karasana sarepakat sadayana. Lamun ngaji sok nunutan, lamun teu dirokokan, ngarokok teu dikopian, kurang aya kaabdolan. Ngarokok kudu jeung ngopi, eta pasangan sejati, jisamsu jeung kapal api, ngabahu hai dina kursi. Komo lamunna muludan atawa dina rajaban, biasa sok dirokokan, mun teu beuki rugi pisan. Ngarokok jeung ngopina berjamaah migawena, tambah nikmat karasana ceuk Syekh Kopi pidawuhna. Ayu urang ngararokok sameme urang rarempo,
kade ulah para roho kanu teu bogaeun rokok.